Jack, gini cak mana can ngarona, can init ngarona kumaha deui. Batur-batur geus init ka pos rona, mana cicing wae di dinya. Atau mana keur rada barong bonga geuning kitu, barengep beungeut. Ente pugu urang keur ngadagoan Pak RT. Rek nanyakeun schedule urang. Urang bet eueuh dina daftar ronda. Malam minggu aya si Wawan, si Udin, si Iwan, Sanoy, si Sebod, si Tia, terus si Tansil. Malam Senena aya si Rojak, aya si Sahdi, aya si Ahmad, aya si Tison, aya Ujang Agus, aya saha eta euy? Oh, si Komed jeung si Jajat. Urang mah eueuh, malam Salasa eueuh, malam Rebo eueuh, Kemisnya kitu teh. Rebu eueuh teu hadir, teu eueuh dina daftarna. Kemis, Jumaah, jeung Sabtu eueuh urang ngaran Jack di dinya. Matak urang rek nanyakeun urang rek nanyakeun pisan. Ngan uing teu ngeunah hate ku si Tansil disebutkeun urang nanyakeun kitu, geuning eueuh urang-urang dina daftar ronda. Kunaon euy? Cek si Tansil kieu nyong sia mah belis. Jadi moal aya dina daftar ronda. Bedul cek uing mun kitu-kitu teuing. Tansil terus bae gegeraneng ka uing nyong heueuh sia mah belis bae. Baelah. Da kumaha dari eueuh mah. Heueuh. Cek si Maman ogean uing lamun aya dina riungan sok manipak buriak barudak. Teuing kunanahaeun. Ngan ditalung ti ku kami heueuh manapak buriak mana kami urang daftar ronda. Jeung sok init bae lamun aya kami. Matak cek si Tansil, sia mah Jack nuturkeun bae. Kaditu geura kaditu cenah. Bedul cek aing. Kunaon di mana kitu-kitu teuing ka uing. Aing mah sararieun ka sia. Sieun kunaon? Cek si Tansil cenah sieun menta rokok, sieun menta udud. Cek uing mun kabina-bina teuing. Angot mun menta kapal terbang. Lah. Meni alabatan pisan. Ari si uing sok menta we udud lamun aya riungan, mun aya jelema. Tapi da baelah. Nu koret-koret teuing. Yung sia mah menta bae kumaha deui.